Ranas. Dia bola aing dia. Bilang mah. Andek aing main telepon. Waduh. An ayang. Ih, buku mah boga duitan kulin ge. Lain kulin ke mana gitu. Coba ranas kuek ieu. Ih, udah jauh-jauh kulina. Ih, pan ayang mah kitu amat ngambek. Aduh, ayang. Dah, kenapa minta putus? Kalau aing mana ayang? Udahlah, kayak gini mah. Udah. Aing tuh bukan duit doang. Apa yang mutusin aing? Oh, bikang kuari enggak mata duitan ieu. Jangan balik. Yang gerak detik mutusin gara-gara duit doang. Itu kuari mah emang mata duitan kabeh. Anak jangan duit Karena tanggal itu mau ajaib, tanggal dulu. Ada bener budak detik di mana? Coba ayo kita budak detik. Ayang nanam kita kabul. Siap budak detik. Sigan lagi di dia. Kan kita kamari di dia ya nih mau duit 200. Bener budak detik. Syaratana naon be budak detik? Syaratana iya ya kudu ngumpulkan rokok MK, rokok Magnum di dia. Anu bener budak detik. Ngenahan jasa marapan manuk aing ngaluhur kieu ketangkalan tiis di adem ieu manuk di Parabana trek gue deh beng 5 tahun coba menungurusan kobaw mah aing gede meureun ku ari geus dikorbankeun di ku aing aduh Menghasilkan duit. Iya di dia tadi. Percaya yang budak detik mungkin coba mah. Iya kerja di dia. kita karena rang teu barudak dari dinya nyaranan gitunya. Nah budak ku yang di jailan nah eta sugan bae kita yang dibelikan rokok jeung kopi jailan bae ku aing lah aya naon dari anu ka dieu anu menta naon Oh iya ajaib budak detik. Non tetangkalan suaraan. Oh untuk minta non baik bebas kan dia. Coba orang ya hang mental loba duit loba, cewek loba. Kumaha carana bah? Solusina selir orang diputuskeun bae tadi ku bebeb urang bah. geus geura siapkeun bae rokona jeung kopina keku urang dikabulkeun permintaan dari Ria. Bebas rokok mah jeung kopi mah dibelikin ku urang ku ari keneh. Yo budak detik, belikin rokok Samsu jeung kopina. Gila ka itu budak detik. Ih, ayo buru rokok. Kan tadi balikin rokok ke Bang Ali. Lah itu kopina. Ya Bang Ali ya kopina. Mana ka dieu? Yo bah, kurang tos dibelikeun yo kopi jeung rokona. Heula dari Ria keku aing diturunkeun ya. Hahaha. Ieu deh aing lah. Cai kana budak ko yang jailan ka yang budak ya. Terus manuk ya, manuk aing. Jailan bae ko yang budak. Manjur kayak ge. Wih, jauh aya duit jeung cai. Ih, Oji. Wih, pan ieu 2000 amat jeung, bah. Ngeus bawa bae duitna kayak ge eta bakal jadi 200.000 bakal kararaya dari Ria kayak kabehan. Ngeus geura balalik. Ieu lah nyobaan balik. Ayo balik. Yuk, caina jeung naon ya budak detik? Diinum eta mah diinum. Diinum. Geus budak detik. Lah budak geus balalik tuh aing turun lah aing. Ngarokok aing ngopi. Untungnya budak balik ko yang ditipu di jailan dah. Tuh biang pan yang ada pas Samson nonton nikmat gitu. Sarita boga dosa.